Sakabeh jelema bisa maturan maneh keur senang, tapi ingat teu sakabeh jelema bisa nulungan maneh di saat maneh keur susah. Beledageun. Lamun maneh hayang nyaho jelema, sifat asli jelema, tempo mah naon wae anu dilakukeun ku manehna, lain nu ditempo omonganna. Beledageun. Disebutkeun beungeut geulis ku filter, ku jelema anu make filter tapi teu geulis-geulis. Sirik, turutan, lain loba bebeledagan. Beledageun. Ye, nanaon ge kudu dipikir heula. Ulah jol berburuk sangka. Kabeh oge di sosial media mah eueuh anu pamer. Ngan saukur berbagi momen. Aya anu jalan-jalan, aya anu makan-makan, nyieun status, nyieun video, kecuali maneh nempona dina sudut pandang iri. Bener teh, beledageun. Ayang, mau nggak temenin aku mulai dari nol? Embung, teu hayang. Korean. Di mana aya awewe anu daek mulai dari nol? Ye, kabeh oge awewe mah kalaki hayang menangkeun anu aya gawe, anu loba duit, anu geus mapan, anu geus sukses. Hanas ieu di baturan ti nol kek geus sukses neangan anu lain. Ari jadi salaki ulah sok ngabohongan kanu jadi pamajikan. Lamun maneh bohong ka pamajikan, ke rezeki maneh anu hese. Barina ge ye pamajikan maneh teh ngurus maneh, ngurus anak maneh, ngurus imah. Pagaweana sapopoe teh lain saukur gogoleran, lain saukur dungkak bengkak. Kapan osok ngalayanan maneh enggak penting. Ye pamajikan teh teu cicing di imah teh. Sasapu, gegero, ngepel. Pan eta teh ngurus maneh enggak poe teh. Yang ulah osok hitungan, da pamajikan mah lamun salaki hitungan, mending milih kene jadi babu. Puguk-puguk, gajina katempat. Baledageun. Ye, kabeh ge nu ngaran jelema mah hirup di dunia mah numpang. Deuk si kaya, deuk si miskin, kabeh oge numpang. Ayeuna si miskin teu boga nanaon, ulah sedih. Berarti eta ujian. Si kaya loba hartana, loba bandana, lega tanahna. Ye, eta mangan saukur akuan. Mata ke si kaya ulah sok sombong. Da nu ngaranna pribadi, kabeh oge numpang. Boroning harta jeung banda, nyawa oge titipan. Bener teu? Baledageun. Ye, salaki zaman ayeuna mah, HP di nomor hijikeun, pamajikan di nomor 2keun. Babaturan di nomor hijikeun, pamajikan di nomor 2keun. Keluarga di nomor hijikeun, pamajikan mah anger di nomor 2keun. Giliran gering, saha di nomor hijikeun mah? Pamajikan. Komo lamun dibere nyeri awak mah ye, ditungtung suku nepikeun ka tungtung hulu, saha anu ngurus? Pamajikan. Tapi lamun manehna eukeur cager, pamajikan mah dipandang sebelah mata. Naon sabalotot berkokok? Mikir. Baledageun. Karana ge jelema zaman ayeuna manehna nu nyeri, manehna nu ngarasa tersakiti, kurang mengimbangi kelakuanna, kurang kalakah dituding pelaku utamana. Beledageun. Kumaha lur? Panasnya ningali aing senang, keselnya ningali aing tenang. Ye, aing nu dipikiran ku sia nepikeun karela mati-matian ngajatokeun aing, sedengkeun aing baik-baik saja. Hakan baledageun. Ditagih jam medut, teu ditagih hare-hare. Ari sia hayangna kumaha? Hampura anu butuh duit teh lain maneh wae, da aing pisarua butuh. Ya mah ari eukeur ngagaya boga, ari eukeur mayar hutang teu aya. Baledageun. Yo, lain heuras hulu, da urang mah boga prinsip sorangan. Lain sombong, da urang mah ieu geus nyaho kaayaan urang diri sorangan. Tapi urang kudu bisa ngendalikeun hidup. Lamun urang teu bisa ngendalikeun hidup, pasti bakal dikendalikeun ku batur. Nu sakahayang hate manehna. Bener teu? Baledageun. Ulah sok ngagul-ngagul boga dulur beunghar. Keur naon boga dulur beunghar ge? Ari sakirana teu bisa ngahargaan ka dulur nu sangsara mah. Ye, angger tempo maneh hajat mah, nu mantuan mah saha? Dulur nu sangsara. Emang nu beunghar daekeun beberes, daekeun gegero.
Moal. Angger we dulur sangsara nu daek gegerong jeung beberes mah. Emang ieu dulur sangsara mah moal bisa mantuan secara materi. Tapi kudu inget, dulur anu sangsara mantuan aku tanaga tapi eta ikhlasna tiada tara. Bener tuh. Para dagu.